tinun ing pasuwaken busana maneka warna sinun ing pasuwaken busana maneka warna busana maneka sarwa kapuspetan mudian yang panjirahi sarwa rukman sarwa lenggen manik darawata ngotekan wayang sakotak ngebubak siloka awal nalungtik wayang sapeti silip sindir ngaji diri wayang purwa nusantara ukur kinular budaya acan sakape jalana musnipal jalan dunia iya di alam dunia tinggal yasa aulia waris aji para wali jaang nati mahasukma wani nati mahasuci lalakun awicarita pasapakir manusia di pedar juru berata kidalang kandabwana wontening pagaran Jawi Karaton Nagara Perang Kubarya bebesi Prabu Kubarya Sakti sampun satingal pinaturata lenggahing begamparkeun kapinaletan ing sosot sawileun Kanawaratna lenek babot pramedani dinana dibarakastori lan sinebaran sari sekar keluih tinalek esini sosoca merupu biar kabiak kunang kunagan sampun dipun parkingkan pati kakasih Kubarja dentak tekantun ngahajawagin silingi maha guru saking padepokan Sumur Kalimun kakasih Pandita Sirupani lami-lami ngantika kodali lisan mekaten pengandikanipun Narapati Nagiraja Nagara Parang Kubarja Prabu Kubarja Seti andika mekaten pengandikanipun kadang ingsun pati anu payus tipi akul kalayan tipi kaleus ku akang bagea satekana dina waktu sayeuna bagea satekana pati anu tipi akul ku kaula kau timala abi Gusti nampi kana pembagi salira
halayak kahaturkeun semua pangpekti kahonyu panjenengan Sri Paduka. Punya seperti sampean diterima pati hatur nuhun ngiran. Atuh kali perkawis. Dina naon rupiah kalpatan muga ageng saha cukup umur. Jemar hapun tena anu kateda Gusti Prabu. Saling marumpati hatur nuhun ngiran. Atuh ping 3 mangga ayeuna Maha Guru di Padepokan Sumur Halimun parantos aya dibantu ku kaula parantos aya di Painurang sadayana mangga Maha Guru nyagakeun haturan rawuh kahuyuk panjenengan Maha Guru asa karurugan madu kaurugan yang putih dina waktu saena kaula kasumpingan salira Maha Guru di Padepokan Sumur Halimun. Haturan Maha Guru, haturan Maha Guru. Bagja Marina Sugema kaula gasik ditampi engal ditanya dina waktu ayeuna sami kaula oge asa kagunturan madu kaurugan menyan putih diging sirlingi kumaha raja di ieu nagara sate acana kaula salaku hamba rahaya bade nyangakeun semah pembagi ohnu panjenengan salira raja nagara parang gubarya. Salira mah guru kaula tekedah je mah ka kaula. Mu aya ge kaula nu kedah sujud sumujud ka salira. Sabab salira jadi guru kaula anu payus dikunyung di dama-dama aku kaula maka guru. Salira tekedah di maka kaula Maha Guru. Nggih. Rumasa ka kaula teh hamba rahaya. Raja payus dikunyung di dama-dama. Payus dihormat kalayan disembah ku sakabeh hamba rahaya. Eta marahaya kanu sanes salira mah guru kaula. Umawi salira digingsir lini ayeuna teh kaula aya kaprayogian pribadi. Sanes urusan nagara jeung bangsa. Maha Guru. Ulah nyanak-nyanak soalan karaton Maha Guru tiluan oge kaula. Penyanak anu sanes ge urusan pribadi. Oh nya kitu onaman tenan naon. Ya pribadi atuh bisi kagok mah hideung. Tibalan. Lampi kaula kana pembagi saya. Bagja kalayan sugema kaula dibandingkeun jeung Gunung Himalaya anu sakitu ngajegirna gede keneh kabagjaan kaula dina waktu sayeuna biasa ngariung mungkulung bongkok ngaronyo sareng menjadi murid bohida raja di nagara bohida patih di nagara tibalan bagja kulawas kurang terapat tepung lawung Pak Amprok Yongho 2 tahun dibelenggu 2 tahun terbisa masamuan digapir ayeuna kersa sareng pangawasa numur bengalam kodrat irodatna pangasihna numur bengalam urang masih kene dibere kasempatan pikeun riung mungkulung dina waktu sayeuna dan 2 tahun kamari maafannya hosorangan ide boro-boro panggih jeung kaula
Pangih teh dina virtual we. Pangih ke video call wungkul. Hari kieu mah ayeuna pan kaula bisa Pak Amprok Jonghok ngarasa bagja urang merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa. Pais tur pantes lamun ieu waktu dipake syukur ku urang kana sagala rupa kanikmatan anu geus katarima poh can katarima. Apa itu, Pak? Ini berapa? Astagfirullahaladzim.